Okos guru kula di Banjar ajengan mumu asar. Tah anak incuna teh kan mejeuna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid. Nyanana kan dekat masjid, mau sorban, mau baju. Terus awas ka anakna teh tah ka anakna. Awas, abah nu ngiperan jadi kiper. Santri kan heula kabeh. Woi, guru urang jadi kiper. Pakai lalagaan kan. Ayo gocekeun. Ayo, shot. Biasa we kiper. Satu tembak ku incuna, wah, lalagaan. Deuk kumaha coba eta kos kitu. Jadi be sorotan santri kos kitu. Atuh nya geus lain di alam eta. Teu kebel, mandi. Urang asal berjamaah. Coba Haji Pendi kos kitu lain coba main bola na yo. Ilmu thariqah mah nu maksudna melalui suluk maksudna hayang ngarasa deket jeung Allah lainnya ngarasa hayang karasa ilmu Allah teh lainnya hayang karasa si makna Allah lainnya sekedarnya ma ilmiah urang geus nyaraho Allah teh ngatur Allah teh nguninga Allah teh ngupingkeun Allah teh ningalikeun tapi hayang karasa lamun hayang karasa dibere kutuan Syekh carana kenging ti Kangjeng ieu ngabentukna hadis qudsi teh hadis cuman langsung ti Allah lain merupakan wahyu ya abdi hamba kau sahabat pemerintah pengusaha santri kiai lalaki awewe di mana bae ayana di mana anjeun berharap hayang asup ka kesucian kaula hingga boga rasa deket jeung kaula lainnya rasa Palatal tafid ilal mulki ulah luak liuk di alam mulki kamulki urang di alam mulki kuari dunia nasut ulah luak liuk karena dunia Allah sebab dunia teh syaitanul alim artina syaitanul alim teh gangguan ka jelema nu nyaho urang cicing di alam mulki hayang deket jeung Gusti Allah atuh ulah kaganggu ku dunya ulah lurat leret ka motor beat ulah lurat leret ka motor Vespa nu ayeuna teh naon ngaranna tuh teu boga mah teu ngomong kalyawan gue itu boga berarti Vespa nu ayeuna 25 juta sia ya lain teu nyahoan hese teh hirup di kampung teu nyahoan naon Vespa nu ayeuna 30 juta memeh diselah geus lumpat colongan ulah lurat leret kakarimun segala keapansa segala
mobil Kijang Fortuner satungtung lurat leret kadinya urang kaganggu kuleretan urang eta teh setan ngaganggu berarti kan ka urang syaitonul alim atuh mandeg urang di alam mulki moal nembus ka alam malakut moal karasa tuh deket ka Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh si makna Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh deuleu Allah ngan nyaho hungkul atuh aya hungkul mah teh kurang diaji wujud kidam bako mukhalafah malah mah dinazomkeun pan ari erek magrib teh wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsi janna kencan ngalawudu eta kos adzan dibayar teh ya kaburu waktu datang adzan we geus teu wudu heula besi dicoret teu rasa deketna Allah teu rasa dengekna Allah deuleu Allah lantaran urangna kaganggu kuleretan urang terhadap dunia satungtung urang encan bisa ngalepaskeun karesep urang terhadap dunia urang didinya aya di alam mulki ana di alam mulki atuh moal ngeunaheun ibadah moal ngeunaheun moal karasa nikmatna ibadah moal bae wajen teuing nyana talar Quran talar hadis Bukhari jeung Haji Bukhorina dibawa tetep bae moal ngeunaheun profesor nyana pangkatna doktor nyana tetep bae can bisa ngalengitkeun eta moal mantap faman lam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqat walau qara alfin minal kutub baca sejuta kitab bacaan kitab thariqah kitab tasawuf tapi teu daek beraktekeun ngaleungitkeun leretan-leretan kahayang teu meunang manggih anu bahenol jadi tajakeun bae nomerna nomor sabaraha di mana sih kontrakanan lain deui bangona teh mah masih ngejepret kene tuh deres nyandung mah jadi dilaksanakeun ieu mah nyandung teh pan mikiran bae pan boloon teh mah tuh kos kitu mah ngan sakadar ngahayal bae di mananya tuh aya nu kumaha geus motor geus mobil geus tanah geus imah geus macem-macem atuh ulah boga cenah kiai kos kitu mah cak sanita ulah boga aja Sidina Abu Bakar Siddiq tadi ribuan onta sugih berarti kan tapi kan nyana ti heula ka sorgana cek Kangjeng Nabi memeh sasaha ge atuh Abu Bakar heula ti heula ya Allah ya Rabb sampaikeun ka Abu Bakar geus datang ka lawangna teh dibukakeun sebab Kangjeng Nabi na datang berarti kan ti heula ka sorgana nungguan dibuka ICU mah pan ngojay aya keur carita sugih Sina Umar sugih Sina Utsman beuh tadi kan kadenge Zubair kadenge Masya Allah Zaid bin Harisah sugih kabeh awewe nyerakeun 100 gram 200 gram sararugi kan berarti saat eta kuari geleuwih ti eta sugih mah ngan keberanian berjuangna nol keunana eueuh dongeng Sina Abu Bakar Siddiq gudang dipeuting ngajusieun ka pocong jauh cenah Sidina Ali mah pan teu kasebut Sidina Ali mah diulah ku Kangjeng Nabi jadi khalifah jadi amir titah ngurus Kangjeng Nabi na berangkat Sidina Ali titah ngurus di dinya hayangeun jasa Sidina Ali ulah maneh di dieu saha nu mimpin Madinah Masya Allah kejat Sidina Ali teh geus ngasahnya nok pedang ulah dari sieu mah pan kakejat embung embung ya mah iya jadi hese teh laon jatuh Abdul Qadir ge ulah-ulah nyaritakeun tanahna ulah-ulah nyaritakeun bangunanna nyaritakeun naon kitu ngaranna kandang kudana 40 tina emas kabeh atuh bisa ngabangun tina emas berarti kan sugih
yuk kan bisa jadi kutub lain urusan boga jeung teu bogana lepasna hate urang make tamer bae gebe kutung kerangka tengkreng make BHS teu dicoplokeun eta teh anu ngambaina teh sia bu kiai hayang kadele amo masyaallah lamun teh didelekeun ditoel deui tadi dikitu-kitukeun dihareup teh kotrek eta nanaonan lain make jeung teu makena ta'alupna resepna hayangna embung-embung ku urang aya geus tulisanna waktu dirahmi indung urang sugih ya sugih bae dihayang-hayang jual ieu jual itu di modalan dagang kalaka imah eueuh sapotong atuh hese tah lepaskeun jero hate ya Allah lain eureun dagang lain eureun jadi negarawan nu anu ngurusan ari eta Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Aita Raden Patah jadi raja Sunan Rahmat dan lain sebagainya Syekh Maulana jadi kutub nya raja nya kutub nya sugih atau tinggal Syekh Maulana Hasanuddin teh 150 hektar tulisanana milik tuan Syekh Maulana Hasanuddin belah dieuna aku kajen geus ieu bae nu 60 hektar masih jelas di negara masih kene milik Syekh Maulana Hasanuddin kamari nu maot besan kula eta kan di badan wakaf Haji Junaidi datang kan ka kula 2 kali diguruskeun Banten supaya utuh kembali ternyata ditentang kurang Banten mantak teh jamu gah hirup gantung saya milik tuan Syekh milik Syekh Maulana Hasanuddin nyana ngawakofkeun silakan eusian bagi jelema nu dek galuhurkeun agama wakofna kaos kitu kan ya Allah ya Rabbi kajian geus 150 tinggal 60 nu jelas 60 badan wakaf pusatna Haji Junaidi nu kamari maot kula ka Jogja nyana nu nguruskeun ternyata gideg waduh bagaimana mau selesainya ya nah ieu kan ieu mah geus teh urusan nyana ieu mah urusanna sugih kan berarti tapi kasugihanna teh dianggap di wakaf-wakaf ih ieu nyana mah wakaf diungkit itu mah diwakafkeun ieu mah wakaf diungkit Masya Allah kuburan ke kuburan dibongkar deh mentak tulang ngalaknat kanyana sial teh si pepen cek jana tulang ngamuk tulang nah iya urang di alam mulki bae ge sakieu berat tapi lamun urang mun tayang ka Gusti Allah penta ka Allah ja Allah nu bogana Gusti abdi hirup dihirupan ku Gusti sehat disehatan ku Gusti maot ge dimaotan ku Gusti abdi ulah waka dimaotan Gusti satungtung encan dibere leupas tina dunia rugi abdi ke kapanggih jeung Gusti teh abdi teh bakal liko bakal kapanggih jeung Gusti haju abdi bakal ditanya ku Gusti sabaraha taun sia dibere umur ku aing sabaraha taun sia hirup di alam dunia ku aing dibere sehat sia dibere ilmu sia dibere dunia sia dikemanakan dunia sia nang di mana dipakai naon ku dia Masya Allah tah abdi Gusti penta ka Gusti mumpung abdi dibere hirup Gusti tur dibere umur sehat abdi teh Gusti ulah wakan di maotan abdi hirup abdi teh ieu teh du Gusti atuh Gusti mere hirup ka abdi bere abdi lepas tina dunia cak aja pendeta aing mah teh kudu ngadoa geus lepas ti heula aing mah teu kudu ngadoa cak nya geus arareuh mobil nu aya ge geus dililimpi bae ku dep kolektor lain masalah di eueuhna jeung ayana hate ai eueuh mah jeung aya eta mah lain urusan hate aya lepas hebat eueuh teu lepas ya teu rugi atuh nya eueuh tapi hate yang keruk nah iyalah toriko teh dek ngalepaskeun di alam mulki hirup di dunia tapi orang lepas tina dunia Masya Allah lamun eueuh nu ngabimbing hese
bimbing kurang awak kurang melalui pembimbing ngaranna Haji Mursyid. Jangan Gus ya deket di pasar Kemis saya Haji Mursyid. Tuh emangnya nama ngabatur kadinya nyaho bae lain Haji Mursyid. Loba tanu nanyakeun ka kula kiai cenah kula hayang kapanggih cenah jeung Haji Mursyid. Atuh babari teh ka pasar Kemis. Tuh loba jelema nu hayang nanyakeun Mursyid teh kudu ditanyakeun Mursyid ngaji lempengkeun hate ka Allah. Urang endek ka Allah beneran jeung teu beneranana Allah Maha Uninga. Ketika urang dek beneran engke ku Allah dipertemukeun. Urang dek usaha beneran hayang boga guru usaha bakal diayakeun ku Allah. Urang teh hayang tani nu bener kumaha carana guru tani bakal aya asal nyaan deukna. Urang hayang bisa nyupir ngenekan heula engke ge bisa mundurkeun majukeun geus bisa tinggalkeun supir urang berangkat. Ji atuh kumaha tekad urangna ja urang ieu dina Quran dina hadis kabeh geus nyaho nyandung teh ibadah tapi kan urang teu berani. Ayo naon teh sebabna ayo? Hah? Takwa. Iya, takut sama yang tua. Ya tunda aing mah. Urang keyakinan urang na keyakinan ka Quran apa keyakinan ka makhluk. Nah, balik ka urang. Sok geura urang endek ka Allah hayang ngaji naon ya? Hayang ngaji nahu. Pasti jelema neangan di mana sih guru nahu di mana? Oh aya tuh di anu Alpiah. Urang hayang ngaji ilmu mantek di mana sih? Berarti kapanggih ke guruna. Urang hayang ngaji Fathul Muin di mana? Ke kapanggih? Kitu kene. Urang hayang ngaji ma'rifat. Hayang bisa wusul ilallah. Sing nyaan bae atuh kuari ngaji sing bener syariatna jak moal aya hakikat tanpa syariat. Oh, ti ditunda kajian kukubat. Engke guru na macem-macem aya nu guruna anjing pandina kitab tasawuf teh. Nyana nggak guru TK anjing, kumaha anjing? Diamati kunyana masya Allah anjing mah tilok maling daging lamun lain dibere. Ku sayyid beda jeung ucing. Hiji, nomor kedua anjing mah nurut lamun di tengah jagaan, beda jeung ucing. Anjing mah mun di tengah jagaan nangoh bae, mantap bisa dididik. Anjing jadi anjing pelacak. Dua, tilu anjing mah tara sare ti peuting. Eueuh anjing molor ti peuting eueuh. Ji jana mah bentak bae gogok. Jana mah ngagogok bae ti peuting gogok. Nyeun bae haji pengen dimakala besatan. Anjing keur zikir ka Allah di kala besatan man punya. Mantak datang ka kuari cukup kudu alaknat anjing ieu kanana. Dan lain-lain sebagainya. Oh, iyalah jeung teh guru aing aya nu berguru teh ti Yahudi. Aya nu berguru teh ti Nasrani. Supi mah kos kitu. Nang Allah. Aya nu berguru teh ti kitu naon ngaranna kiai Nasrani teh naon ngaranna? Pendeta pastor. Aya seorang pastor kok hebat amat lamun turun ka masyarakatna. Dipuja-puja, dihormat, dimuliakeun pohara amat. Padahal kafir. Nah aya naon ye di kalakuan, di tingkah, diucap, di deketan ku seorang sufi panjang dongeng nama. Ngan kasimpulan nama, ai mana ye bisa hebat ge di masyarakat kumaha? Datang ke penghormatan nu bebeakan. Oh cek mana kula mah sapoe dahar teh ngan sakadar kacang sasiki doang. Haju lapar. Kunaon bisa haju henteu dahar? Lamun kula dahar leuwih ti sasiki atawa tilu panglobana eta ge kacang. Lamun leuwih pasti penghormatan batur ka kula kurang. Oh, di dinya terletakna. Berarti ieu manehna tapa. Jadilah guru aing mah ai sia tapa teh hayang dihormat ku manusia, aing mah ditapa ka Allah tanpa hayang nanaon. Jadi guru. Loba guru teh ti ucing, ti anjing, ti Nasrani, ti Yahudi dan lain-lain sebagainya. Eta nang sana ngegerakeun Allah. Jadi kadang-kadang orang kata tamuan, kadang-kadang orang deka Allah teh aya tamu nu model, nu teu kaharti ku akal urang. Jadikeun ku urang guru. Guru teh lain haju ngaji cara kieu pan guru supi mah. Guru supi mah tek neuleuh, waduh jadi kabayang terus. Geus ngaguru teh. Rohna geus jambung. Nah, contoh ieu.
seperti jelema lamun di alam mulki geus bisa ngabaikeun mulkina yakni dunia berarti nyana geus lulus tina godaan setan mulki nyana geus teu hayang nanaon neuleuh kendaraan biasa bae neuleuh imah biasa bae boga nyana ngurus nyana tapi biasa bae nah neuleuh tanah biasa meuli biasa banehanana tuh komo keur henteu nama geus hebat dasa keur carita ngurusan do masalah nah ngan eueuh di hate kajahoan eueuh di hatena kumaha dicoba ku Allah nyana boga motor bener sia eueuhna paling ku batur lamun nyana ku tutang koteteng berarti bohong lamun nyana haju sapira motor boga duit meuli deui aya nu hayangan beureunanan geus eueuh masalah tah eta berarti lulus sia mah naon cokoteun ya eueuh atuh cokoteun jelema mata tilok dikunci lawangna ge maling naon atuh batur kanyana lihat mulka syaitan nah kuari geus lulus ya lulus di alam mulki geus lulus kuari kan geus bisa nikmat berarti kan asup ke alam malakut alam malakut teh syaitonul arifnya geus arif billah berarti kan kuari geus bisa di alam malakut nyana ngobrol jeung arwah nyana ngobrol jeung para aulia Allah nyaho ka para arwah kan ngobrol jeung nu kitu mah lain make bahasa pala ainun rat wala yadun tasilu ilaik kos ka Allah bae jadi berarti wala udhunun samiat wala khatarun ala qalbi lain kudu ngobrol arwah mah nyambung arwah peureum tek ngobrol jeung arwah ieu kan batin geus batin mah teh kudu make sora atuh lamun make sora mah oh jah tos di mana sia waduh cenah tos di aya laun sia ka ditu haju mampir ka dieu neuleuh nu hajat bae budak menyawali neuleuh nu hajat mampir ka dieu kula gagaruhun Haji Pendi mun teu mampir kula bahaya cek kana sebab Haji Pendi teh kan ketua juri di dia tahu make bahasa di luk-lukeun sorana teh aya gede leutik gede leutik eta mah ngaranna juri lain urang zarah ka kuburan teng leungit mata tina kahayang mata karesep mata ceuli kitu kene irung kitu kene urang zikir la ilaha illallah hiji Allah la ilaha illallah eta kan nyambung roh urang jeung roh sahibul makbaroh sebab tadi geus disalaman assalamualaikum ya wali Allah Maulana Zadudin misal hayanya urang peureum teh nyambung ngobrol roh jeung roh urang lisanna mah la ilaha illallah la ilaha illallah roh urangna keur ngobrol seperti kos kitulah di alam malakut nah kuat maneh di alam malakut berarti hebat kumaha kekuatan di alam malakut sebab wal malakut syaitonul arif alam malakut eta merupakan setan ahli marifat lamun nyana bisa ngobrol haju bangga selesai lamun nyana ngobrol jeung arwah haju digunakeun lain kahendak Allah selesai lamun nyana dibere keutamaan karomah ku Gusti Allah haju bangga dengan karomah selesai lamun nyana bisa napak sancang kemudian hayang nyana teh ku nafsuna ka Mekah ku nafsuna selesai teu meunang di alam malakut leuwih sieun ka Gusti Allah leuwih tadarru ka Gusti Allah besi salah geus dibere ngadoana ge ya Allah ya Rabb lamun memang ieu jadi bahaya ngahalangan deket abdi jeung Gusti piceun karomah teh abdi mah teu haya lain ieu nu dimaksud abdi ku Gusti dibere ilmu toy deket ka mana-mana teh bisa aya lipetan-lipetan Gusti teu dimaksud eta mah penghargaan Gusti abdi mah teu hayang Gusti nu kitu teh ka Gusti be ketika manehanana hujan teu kahujanan garing bebeja maneh nyahokan kamari hujan gede anjing lempangkan teu kahujanan siapa dulu atuh ge dicoret geus dicoret atuh masyaallah kari kena golok deh sia jaho
kabari itu Jakarta huru-hara aing dibacok aju teu neurak. Ya, tatu ye aing wali aing wali ya kos dieu. Tah eta kos kitu selesai. Ih, leuwih parah urang geus datang ke alam malakut teh ya. Ieu mempertahankeun lillahi ta'ala. Ieu supaya kade lillah kade itu mangka aya bebahasa tanpa dititah ku Allah embung. Lempang kudu aya panitah ti Allah, ngaji kudu aya panitah ti Allah, ceramah kudu aya panitah ti Allah, silaturahmi kudu aya, ziarah kudu aya panitah ti Allah. Moal bisanya nama ditutah dititah. Hese geus di alam malakut eta kumaha parentah Allah. Masya Allah. Ndit ngaji kuari aya undangan. Nya mandi heula wudu. Hadiah heula ke guru terus ka Kangjeng Nabi terus tadarru ka Gusti Allah. Geus aya tah perintah ner henteu kudu heuy pendi laksanakeun lumayan berkatna. Siapa ka berkat deui bae. Atuh maningan ka sumur cor ieu mah tuh. Laksanakeun perintah. Mantap aya ulah dan lain sebagainya. Hese geus di alam malakut leuwih sensitif. Sebab kanikmatanana geus jeung Allah. Ngan nyana kabeh nu di gunung kita turun laksanakeun syariat jang umat. Nyanana geus aya di alam malakut. Tetapi titah ngalaksanakeun syariat lalagaan dina syariatna. Geus dipake lalagaan bae ku nyana syariat teh. Mantap jeung serikeun jelema anu hasud. Sebabnya nana geus lalagaan. Ya nana geus lain di alam eta tuh pasti lalagaan. Okos urang kolot kuari ieu. Hajuna leuh budak main kaleci, urang miluan kan lalagaan. Teh. Ye deuleuh teh. Ye bisa ngepek ya. Tek tuh ngepek tuh kan. Dedet. No, lalagaan doang. Okos guru kula di Banjar ajengan mumu. Asar. Tah, anak incuna teh kan mejeuna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid. Nyanana kan deuk ka masjid, mau sorban, mau baju. Terus awas ka anakna teh tak ka anakna awas abah nu ngiperan jadi kiper santri kan leuleuh kabeh woi guru urang jadi kiper pake lalagaan kan ayo gocekeun ayo sot biasa mah kiper atuh tembak ku incuna wah lalagaan deuk kumaha coba eta kos kitu jadi besorotan santri kos kitu atuh nya geus lain di alam eta. Teu kebel, mandi. Urang asal berjamaah. Coba Haji Pendi kos gitu lain coba main bola ayo. Ayo incuna, mandi, ayo mandi, ditungguan ku Abah. Ayo main bola. Naon kadang-kadang urang salat berjamaah. Marandi kabeh anak incuna kabeh. Hot mandi jeung penonton-penontonna. Ditungguan ku nyana. Atuh nyana berjamaah jeung orok. Usolli neuleuh deui aya teh usolli neuleuh deui ka dieu. Usolli nyana mah aya 20 kali mau usollina usolli. Ya di rapeteun usolli aya ka dieu nurapi usolli. Nah, cak anakna nu geus dewasa teh batur kula. Tuh, woi berak beus malam star. Anak kakolot bisa wani kos kitu. Kula teh lalagaan. Woi, beus malam star tuh usolli can jadi tuh. Mesinna can panas cenah. Anak eta keur carita lalakon di Banjar beuki heureuy masyaallah. Haju dipake udang-udang nakunya. Emang sorban lain. Kolor kan. Teh jangan mumu almarhum masyaallah. Pangkaharti dah kaji di nyana. Allahu Akbar. Jadi woi berangkat. Eta can sabaraha. Kan kakakna teh ajengan kakak adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun. Ajengan kakak teh adi padahal mah tapi dikakakeun lantaran mun boga masalah datang ka nyana kabeh. Pinter. Aju ajengan dun. Hah, aya lalayangan batur pegat. Lalayangan pegat lalayangan anu lalayangan etek. Tuh, etek. Pepetek sama kan. Wah, hiber. Cacana lalayangan, pegat, dudak ku tiluan. Pan karolot ieu teh. Aju kiai. Ngudag lalayangan. Aju pada eta benangna teh kitu, perebut benang. Perebut garuling kabeh.
Kiai gede guru urang tinggal nelekeun bae tuh mun urang kapancing urang bisa milu jeung nyana aju milu disikut urang nyana eta geus lain alam nyana mah atuh lakos kitu pake lalagat jadi keheurian teh geus pake lalagat ngaji nyana mah geus di sawah geus henteu kukumbah deui bedadabun sakieu teh naon karang-karana letak ih siapa teh nyahonan letak bolokot banget kita tadi diomongkeun letak ngajina nangkup di majelah santri jajarnya nangkup cokot kitabna atuh pan ieu kotor jadi sapotong keluar sapotong ka jero awakna ya kumaha atuh jate kukumbah heula paslon salih kele beres gaji kakak aing can kukumbah cek dina euy pakai lalagaan urang jeung serikeun silakan atuh geus bae diseureurkeun jangan mangis moalna naon nah ieu kahebatan lala jalan geus lain di dinya geus pake seserian pake lalagaan ngaji nu hebatna jilid kadua inget bae kula mah jilid kadua ing ana ngaji bada isya kakara ke menang sabaris parem listrik nyanana terus bae ngaji ternyata ke surah ke dibaca ke surah ke dibaca ke disurah berarti talar kan atau tinggal urang bae ya kumaha mun titah macang ke ai geus kebal tah geus aya meureunana 5 jajar emang parem jakena berarti kan meureunana perem atuh perem lah mata loba nu keur ngaji perem eta nurutan eta siap Bu aya keur carita sing hade jeung ahli Allah mah kos karar itu loba heureuy nah malakut teh setonul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih nya nangis lain ngabebenah salat barisa teh kos kitu kolbu supaya ulah aya kakiayan kumaha lalagaan coba atuh nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai kahiji kadua katilu kaopat ieu kiai nu kumpang kolot kadua adina katilu tah ieu nu loba balaga teh ieu nu loba balaga ieu di tengah nyana beset hajupan kopeahna kopeah hideuk diteuneunan eta teh sedok kiai ku adina diteuneunan cet jadi di dieu sedok di dieu garpu pan kabeh sareuri jeung sarikeun aing naon ceuk ieu atuh lain naon ceuk nya hayu bae sih asal itu sari ke ieu aya naon cenah kaya leuku baca mah kiai jeung kiai eta kan eueuh kakiayanana urang mah pan asa jadi kiai tak ieu ngaleungitkeun kakiaian ge hese deres du kiai ngarasa kieu lain kiai lain kiai kaha supan di AF waduh lain kiai nya ngaleungitkeun kakiaian aing ngembung di kiai-kiai embung di kiai-kiai tah hese tah datang ka seserian dihareup seserian nyeuseurikeun ka aing naonnya nanya tak emang naon atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nu neundeunan naon sih atuh duka cek cenah teh pugu naon seserian bae duka nanyana ka dieu salah nanya ka kakana emang naon luhur tah sendok gitu di mana di kopeah nyanana geus nang saha ieu lah atuh lain nang saha sorangan bae meuh ditek kitu gede ku kakana nang sorangan meureun saanu anieun batur mah sugan jadi ribut atuh leungit kakiaianana nu paling parah pan di ditu mah mun aya mobil teh di eusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna non gitu ngaranna L300 teh L300 di eusian ku 25 tinggal supirna bae potong mal mobil aing aduh cek dina suku ieu pahili jeung nu batur nah itu pan suku di jero teh loba pan suku ai 25 mah pan suku aing teh lain aduh teu kuat lainna naon coba hitut hitut jangan hitut kabauan pan kabehan janganna tenang we boh hitut sanu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu pan nya mah tah boh teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai tinggal urang we santri nu diajakeun kumaha ieu seuri salah teh seuri salah pengalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu embung di kiai-kiai di mana bae
embungnya nama di kiai-kiai. Masya Allah karim. Ingat beta aya anu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang. Kumaha cek ajengan kakak dari dahar. Sakitu ge teu bagus panjangnya. Komomun bagus meureun. Urang moal wakadahar kuari. Eta datang ka kuari omongan inget bae. Suga teh ngomong naon. Sakitu ge teu bagus panjang. Mun bagus urang moal wakadahar cek. Lalagaan tapi bener. Aji urang hayang seuri tungtungna. Eta kos kitu. Eta lalagaan bae nama ya. Ngaji patul mun teh geus teu nganggap. Kulaan balik deui, ki aweuk balik deui, baca ka santri. Geus lain eta, kolbu supaya ikhlas kumaha. Supaya ka Allah kumaha. Nu antak berjamaahna ge beda kadeuleuna. Beda kadeuleuna ngaroko bae heulanan, padahal geus mulai kakana nyanan can deui. Berarti karkeun nenangkeun pikiran, jauh nyana berjamaah. Naon saja heula nyanan teh sakit. Ke kadeuleuna geus pas kakarak babanyo. Kabagian aya sabaraha santri nun can. Marilu karak usolli Allah. Sering gitu dah eta. Ai keur biasa belum segala rupa. Sewaktu-waktu eta kos kitu ge. Ajengan kakak gitu. Cici mediu eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang guguraan papapapap. Cara si eta. Allahu Akbar. Masa lohor 2 rakaat? Akan teu bener. Nah. Nyubhanallahan imam teh ya, imam keur tahiyat awal puja dari subhanallah. Atuh kan imam subhanallah naon ieu aing mah teu salah. Subhanallah, pugunyana nu salah tolol teh coba. Lah iyalah. Jadi beres di alam mulki naik ke alam malakut, di alam malakut gangguan anak geus sohor, geus hebat, geus berkaromah, bisa henteu nyana teu asa boga karomah, bisa henteu nyana teu asa bisa ngobrol jeung para roh, bisa teh henteu kahebatan nyana dianggap eueuh nanaonan eta gangguan. Asal boga perasaan asa aing aing berkaromah aing wali atuh geus selesai nu mantak moal aya wali ngaku wali ai lain saya eta mah. Kita ngaku pan, yo wali geus ngawalian sabaraha kali aing. Orang wali nikah. Nah, guys, di alam malakut ternyata orang yang setanul arif. Pa bisa-bisa dirinya loba anu mundur deui ka alam mulki deui. Moal mundur deui ka alam mulki geus hebat, turun deui. Jarang tapi sebab terbimbing jeung terpimpin. Kuari tinggal naik ke alam jabarut. Wal jabarut syaitonul wakif wallahu a'lam. Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim
ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha.